Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hidup sadayana kumaha damang. Mugi-mugi hidup sadayana aya dina kesehatan. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah dina dengan ayeuna urang tiasa kepanak deui sareng pangajaran bahasa Sunda. Saatos kamari hidup parantos libur. Ya dina diajar. Alhamdulillah urang ngawitan deui diajar pengajaran bahasa Sunda dina dinten Jumat ayeuna. Dina pengajaran bahasa Sunda ieu ibu bade ngadugikeun materi ngeunaan mikawanoh robahna kecap. Naon hartosna mikawanoh? Mikawanoh itu artinya mengenal. Robahna artinya rubahnya. Kecap artinya kata. Jadi mikawanoh robahna kecap dalam bahasa Indonesia berarti artinya mengetahui perubahan pada kata. Tujuan dina pangajaran dinten ayeuna nyata saatos hidup ngaregepkeun video materi anu ku ibu didugikeun nyaeta ngeunaan mikawanoh robahna kecap. Diharapkeun hidup tiasa ngarobah kecap anu dilarapkeun kana kalimah. Jadi tujuannya yaitu setelah kalian melihat video materi yang ibu berikan, diharapkan kalian bisa merubah kecap yang diterapkan pada kalimat. Ayeuna cobi ku hidup tengetan kalimah di handap. Kalimah anu aya dina kotak warna koneng nyaeta kuring bisa nulis. Nah, hidup perhatikan kecap nulis. Kecap nulis asalna tina kecap tulis. Jadi asalnya nulis itu berasal dari kata tulis. Kemudian dilarapkeun kana kalimah, diterapkan kepada kalimah, perubahan kecapnya menjadi kuring bisa nulis. Ti kecap tulis robah jadi kecap nulis. Jadi ketika membuat kalimat tidak kuring bisa tulis tapi kuring bisa nulis. Ayeuna cobi tengetan deui contoh anu kadua. Bapa nutup pantok kandang. Hidup perhatikan kecap nutup. Kalian perhatikan kata nutup. Kecap nutup asalna tina kecap tutup. Jadi asalnya dari kecap tutup. Nutup itu ya. Teras dilarapkeun kana kalimah. Jadi bapa nutup pantok kandang. Nah, ketika dalam bentuk kalimah bukan bapak tutup pantok kandang, tapi berubah menjadi nutup, yaitu bapak nutup pantok kandang. Nah, sangkan hidup tiasa langkung ngartos, agar kalian bisa menjadi lebih semakin paham lagi, tengetan deui contoh anu katilu. Danu najong bal satarikna. Nah, hidup perhatikan kecap najong. Kalian perhatikan kecap najong. Kecap najong asalna tina kecap tajong. Dilarapkeun kana kalimah jadi danu najong bal satarikna. Jadi ketika dalam bentuk kalimah bukan lagi danu tajong bal satarikna, tapi berubah menjadi najong. Danu najong bal satarikna. Najong teh naon? Artinya najong itu artinya adalah menendang, ya. Ayeuna contoh anu kaopat. Hidup perhatikan. Adi make baju rurusuhan. Kecap make pada kalimah di atas asalna tina kecap pake. Upami dilarapkeun kana kalimah jadi Adi make baju rurusuhan.
yang tadinya asalnya pakai ketika dalam bentuk kalimat berubah menjadi make. Jadi kalimatnya bukan Adi pakai baju rurusuhan, tapi berubah jadi make. Adi make baju rurusuhan. Kumaha tiasa dipika hartos ngeunaan mikawana horobahna kecap. Nah, sangkan hidup langkung deui ngartos tina robahna kecap, pek ayeuna kerjakeun LKPD-na. Tulis soalna dina buku catatan bahasa Sunda hidup. Nomor 1 dugi ka nomor 5. Ku hidup tangtukeun kecap asal. Hatur nuhun dina perhatosanana. Ibu tutup. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hiluje ngadamel pancen.